Yo misalkan dibikun kabeh pantes eta teh tur luyu pisan kacida maneh jeung kabina-bina koret jaga ke kaduhung bisi hanjakal bari tong kapaksa mumpung aya bari tong kapaksa mumpung boga teu kawa COD meuni gaya teu kawa COD meuni gaya ulah loba gaya bareng arek moal ulah loba gaya ulah loba gaya atuh heuh pan aya edan kabeh mah urang ngeunahon atuh mah nya aing doang nu edan ih tilu perkara lamun urang bisa memiliki 3 perkara hiji antasila man qata'aka ih jalma nu daek nyambungkeun tali silaturahmi anu eta silaturahmi teh dipegatkeun ku batur nya nyambungkeun silaturahmi nu pegat itu adalah ciri akhlak calon penghuni surga. Matak lamun urang ayeuna hirup sapopoe pasti aya wae pi omongeun, aya wae pi carekeun, betul? Aya wae pi hewaeun. Laras? Aya wae pi cerewedeun, betul? Mantak hirup mah ulah pi omongeun. Mbak Nur? Bu, hirup mah ulah pi omongeun. Ulah ngomongkeun. Sakali deui. Ulah pi omongeun. Ulah ngomongkeun. Ulah pi carekeun. Ulah nyarekeun. Ulah pi cerewedeun. Ulah. Naon sababna? Kita semua ini adalah manusia biasa. Al insanu mahalul khata' wan nisyan. Ari jalma mah tepatna salah jeung poho. Mun salah silih benerkeun, mun poho silih ingetan, silih bejaan. Laras kitu. Yo bareng jeung abdi, bareng sok. Ulah aya nu ngahulang. Salintuh-lintuhna lauk. Kemana nengki salintuh-lintuhna lauk tetep aya tulangan sakuru-kuruna lauk tetep aya dagingan sabager-bagerna jalma tetep boga kagorengan sagoreng-gorengna jalma atulah bari melongka aing atuh nyebut gorengna ih tinggalin beureuh teh jadi baturna sagoreng-gorengna jalma tetep boga kaalusan manta teangan kaalusan dina kagorengan batur teangan kaalusan kagorengan dina kaalusan diri tah kitu nempok batur ulah awas ulah nempok gorengna bae jabatur ge boga kaalusan diri ulah agul ku alusna jaboga urang kagorengan dina amal hadena mah urang kabeh ge hayang kanyahoan ku batur betul pelebah amal nu hadena mah urang hayang kanyahoan ku batur kabeh ge tapi dina amal gorengna mah kabeh ge pabisa-bisa nyumputkeun saha di dieu teu boga aib guableg kabeh ge nya boga kabeh ge mantak yu urang mun salah silih benerkeun mun poho silih ingetan dina hirup sapopoe kita ini adalah makhluk sosial yang bersosialisasi bergaul bermuamalah campur gaul kabula kabale betul tah eta pasti teh ngaran ti soledat letah jeung ngaran urang ti keclok moal kanu jauh pasti jeung nu
deket. Tah mantap lamun aya tumiba ka urang jalma mutuskeun silaturahmi ka urang sambungkeun sebab eta nyambungkeun silaturahmi anu geus pegat mantap dipikanya ku Allah. Matak naon cenah? Matak dipikanya ku Allah. Allah nyaaheun ka jalma nu mutus naon nu megatkeun silaturahmi. Allah nyaaheun ka jalma anu nyambungkeun silaturahmi. Teu. Matak bisi aya tatangga teu nanya ka urang ulah sarua gelokna. Aya dulur ka urang terang nganjang ulah sarua gelokna. Ieu mah teh diajakan. Hayu milu moal ka mana? Urang ngalongok saha? Cemimin. Mimin mana? RT 3. Kumaha cek teteh? Subla teuing. Teu hayang aing mah. Ai kitu si eta ieu ngalongok ka batur ge tara. Ka pangajian ge tara ngahiji. Da. Lamun teteh geus ngomong kitu, berarti teteh eueuh leuwihna. Urang teh teu boga leuwih. Akhlak itu, akhlakul karimah itu adalah kita mampu berbuat baik kepada orang yang tidak baik. Akhlakul karimah itu adalah kita mampu bersikap sopan, bersikap santun, bersikap tenang kepada orang yang memberi keburukan. Bentar, dina konteks hadis nu sejen mah salasun man kunna fihi awahullahu fi kanafihi wa nasyara alaihi rahmatahu wa adkhalahu jannatahu man idza u'tiya syakaro wa idza qaddaro ghafaro wa idza ghadaba fataro. Tiga perkara jika seseorang memiliki ketiganya maka pertama dia akan dicintai oleh Allah, yang kedua dia akan dilindungi oleh Allah, dan yang ketiga dia akan dimasukkan ke dalam lingkungan yang penuh dengan cinta kasih sayang Allah. Ulah wakaku Allah urang dia dilindungi ku pejabat bungah henteu, dilindungi ku jalma anu eta jalma boga kadudukan bungah teu, dicintai ku jalma anu eta jalma teh boga komara boga kadudukan bungah teu. Apal si Egi? Apal di mana? Anu sok jeung saha? Anu sok jeung Pak Dedi. Semua orang Jawa Barat tidak ada yang tidak mengenal KDM. Kenapa? Karena hari ini dia sedang naik daun. Alabatan hileud. Naik daun. Maka semua orang memiliki hasrat keinginan hayang wawuh jeung saha? Jeung KDM. Tapi tingali si Egi. Si Egi RT lain. RW lain. Lurah, camat, bupati. Bahkan si Egi teu RT acan, tapi deket jeung dipika cintaku, dilindungi ku, bahkan hayang batur mah ulin ka ditu ka kampung naon teh? Kampung heuh eta. Nyaho aing pokona mah eta be. Loba jalma berbondong-bondong nepi ka makal timbal ka ditu. Ngahaja sugan pendak jeung KDM. Aya nu pendak, aya nu henteu. Si Egi mah hayang ulin kuayah kumaha wae tinggal solonong-solonong. Asup ka pakarangan, asup ka imah, bahkan milu dahar segala didinya. Bahkan hiji-hijina jalma nu wanieun ngadengkek beuheung KDM si Egi. Oh, eueuh nu wanieun batur mah. Si Egi mah wanieun dikitukeun tah. Naonnana? Beuheung KDM na. Gitu. Saking naon? Karena mereka tidak ada jarak. Si Egi ridho ka KDM, KDM ge ridho ka si Egi. Tingali ku urang asa bungah nempona, bungah teh. Bungah, kumaha cek teteh? Mun anak aing nu kitu atawa mun aing nu kitu. Naon sebabna? Dicintai ku jalma nu boga kedudukan. Orang kalau sudah dicintai ku Allah, rek saha nu ngaroga hala. Orang kalau sudah dilindungi ku Allah, rek saha nu mere madarat. Mata kakak kahade.
Jaga mulutmu, jangan sampai berucap yang kotor. Engkau menghardik, mengecam ulama. Sementara kita tidak tahu duduk permasalahan. Sementara kita tak hampura. Tekau telat manggih Indo Cafe. Alhamdulillah. Naon tadi teh? Naon sih? Oh. Ngadengkek. Orang kalau sudah mendapatkan perlindungan Allah, siapa yang mampu menyakiti? Kawas orang ayeuna erek ngaroga hala si Egi, maka berhadapan dengan siapa? Berurusan dengan Egi, maka sama saja berurusan dengan KDM. Berurusan dengan kekasih Allah, maka bukan kekasihnya yang kau musuhi, tapi Allahnya yang kau musuhi. Bu, Kade, jaga lisanmu, jaga sikapmu, jangan sampai menyakiti kekasih Allah. Sementara kita tidak tahu yang mana kekasih Allah. Jauh cirian. Kopiah lain ciri kekasih Allah. Sorban lain ciri kekasih Allah. Jubah lain ciri kekasih Allah. Tuh mata aing era sabarang makin nu kieu teh. Atuh hoja aya angin mah aing ngagelebar jiga Batman. Harta bukan ciri kekasih Allah. Betul? Tapi mana kekasih Allah? Mereka yang dalam hatinya aya khasyah. Aya naon cenah Bu? Aya khasyah, aya sieun. Tah, urang mah can aya rasa sieun atuh isin-isin ku Allah teh. Leres teh. Nya, kawas ece dibere BLT ku lurah. Nya. Atuh memeh ece sieun ku lurah ge atuh isin-isin ku lurah. Nah, atuh urang sok narima pamerekna, atuh bantuan lurah programna. Teu bisa urang milu digawe ka desa, jaga-jaga lingkungan. Kumaha cara ngajaga lingkungan mantuan palurah? Ulah sok micen runtah sembarangan. Jang geus datang bencana mah datang banjir rek nyalakeun saha? Heuy. Heuy. Nya nggak lingkungan. Ulah sok micen ron. Baheula mah urang neuleuh berita banjir di Jakarta beta banjir, betul? Banjir Jakarta, Tangerang, Bekasi, Cikarang, banjir. Banjir. Nyaho banjir? Atuh heuh banjir. Baheula mah urang nempo berita dina TV be. Nah kuari mah kaalaman ka unggal lembur. Ini berarti bukan alam yang tidak bersahabat. Itu karena kita manusia tidak mampu menjaga alam. Ketika kita menjaga merusak alam, maka sama saja kita mengantarkan generasi anak cucu kita kepada sesuatu yang mereka tidak sanggup memendungnya, mereka yang tidak sanggup membawanya. Maka jangan tinggalkan air mata kepada mereka, tapi tinggalkan mata air kepada mereka. Langkah awal adalah jangan membuang sampah sembarangan. Ja urang nyaho an-nadzafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari podol sero. Micen pemper sia mah kasolokan. Leuheung eta mah pemper. Eta naon? Ganjal. Eta ganjal apem. Heeh. Ih, blower. Eta sabaraha tahun teh terurayna teh. Bisa buruk, bisa terurai nate sabaraha tahun, lila eta teh. Dipikeun kasolokan. Caina dipake ku urang hilir gara-gara teteh micen solokan, micen runtah sembarangan, buang sampah sembarangan. Itu sama saja dengan mengundang bencana. Lila eta tertimbun terjadi pendangkalan, akhirna mangbek longsor BKB hilir. Dolim teu karasa. Huy. Bentar.
Teu salah Kanjeng Nabi mah. Yuk, sesungguhnya ketika kita menjalankan syariat dengan benar, itu kita sama saja menjaga hidup kita. Bo, Bil, bisi can kaharti, ya kolerasi korelasi na bisi can kaharti, persambungan anak kumaha, kieu bisi can kaharti. Ternyata dina syariat agama, dina perintah Allah aya sumber kehidupan, dina perintah Allah aya harapan untuk menjaga hidup, bahkan gaya hidup sehat, pola hidup sehat. Ulah salah, dina sholat itu adalah pola hidup sehat. Olahraga yang ajaib. Naon cenah Bu? Olahraga yang ajaib. Mana bukti? Nah, di Amerika aya dokter ahli saraf, aya dokter ahli saraf yang bernama Fidelma Oleri. Saha Bu? Urang mana? Orang Amerika. Dia meneliti ternyata dalam susunan otak kita, di dalam struktur otak ini ada pembuluh darah kecil yang itu berfungsi untuk motorik otak, mengatur kerja otak. Tetapi demikian, pembuluh darah yang kecil itu memerlukan suplai darah dan oksigen. Maka karena posisi kepala lebih tinggi daripada jantung, maka posisi yang lebih ideal adalah kepala di bawah dan jantung di atas. Dan posisi seperti itu hanya ada di dalam sujud. Di dalam sujud. Maka ketika seorang muslim melakukan sholat dan dia sujud kepada Allah, merendahkan dirinya sebagai hamba Allah, teperduli dia beunghar, teperduli sia pejabat, teperduli sia loba ilmuna, teperduli sia boga jabatan, di harapan Allah kita hanyalah seorang hamba yang punya kelemahan. Kalaupun hari ini kita menjadi pejabat, itu hanya karena Allah memilihmu untuk mengurus hamba Allah yang lain. Betul? Maka ketika orang sujud, Allahu Akbar, tong rurusuhan teh. Sing tuma nina. Eta batas 3 kali teh, eta ukuran sedang, ukuran minimal eta teh. Sedang. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu Akbar. Tuluy calik urang teh duduk tawaru. Di antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdi wa'a. Disitulah saraf yang tersambung ke jantung, di situ terrefleksi sehingga membuat kejutan ke jantung dan menstimulan nyaho nenek stimulan. Mas pokona mah kitu geus beuting nek. Sehingga eta jantung beki sehat. Teu, kartos teu. Kartos teu. Sujud deui urang, maka dalam kondisi sujud, dalam waktu spontanitas, jantung menyuplai darah ke otak. Lamun otak urang teu disuplai darah jeung oksigen, akan menyebabkan penyakit komplikasi. Fakta inilah yang membuat Dr. Fidelma Oleri dia menjadi seorang mu'alaf. Karena subhanallah 14 abad yang lalu Nabi kita Muhammad tidak menerangkan dalam otak kita ada sel pembuluh darah kecil, tidak menerangkan bahwa otak butuh darah dan butuh oksigen. Yang Muhammad katakan adalah kita wajib menjaga sholat 5. Maka lamun urang nuturkeun Kanjeng Nabi, saknyana urang keur ngajaga hirup urang. Hoyong hirup tenang hoyong. Hoyong hirup senang hoyong. Lamun hoyong hirup tenang, hoyong hirup senang, jaga kewajibanmu, Allah akan menjaga hak-hakmu. Sakai deui. Kalau kita ingin menjalani hirup senang, hirup tenang, jaga kewajibanmu. Jangan hanya bisa menuntut hak-hakmu sementara kewajiban engkau abaikan. Ingat kawan, bukan masalahmu yang berat, tapi sholatmu yang telat.
Bagaimana kita akan hidup bahagia kalau sholat saja tidak? Seberapa besar pun masalah kita, ingat kita punya Allah yang maha besar. Engkau berbisik di atas bumi, suaramu sampai ke langit ketujuh. Bu, Allah telah berikan nikmat beribu-ribu, tapi engkau sholat masih terburu-buru. Allah taburkan nikmat kepadamu semuanya, tapi sholatmu masih semaunya. What's wrong with you? What's wrong with you? Yes. Bu, ada apa denganmu? Sementara orang teh melamun geus menta ka Allah, ngatur orang teh ka Allah. Betul? Seolah-olah orang teh sakabeh kudu dicomponan, tapi orang teu ngajaga kewajiban orang. Sementara orang ngatur ka Allah supaya dipenuhi hak-hak orang. Bu, na teu izin. Maka cobalah engkau lakukan sholat, kemudian pahami betul-betul nikmat yang ada pada diri kita. Lamun dihitung, seandainya sholat kita hari ini diterima, lamun ditukerkeun jeung nikmat mata nu neuleuh ayeuna, moal mahi Pak. Naon sebabna? Allah mere nikmat semuanya, tapi kewajibanmu masih semaunya. Sementara urang barang penta hirup hayang senang, hirup hayang tenang, ari kewajiban ditoler-toler. Matak lamun jalma keur sujud, itu dia sedang menjaga hidupnya. Kenapa? Karena kalau otak sehari semalam idealnya 5 kali pan otak teh. Minimal otak kita mendapatkan suplai darah itu 5 kali sehari semalam. Lamun kurang ti 5 kali, itu akan menyebabkan penyakit komplikasi. Mantap, teu salah Rasul ngajagap, jaga sholatmu, Allah akan menjaga hidupmu. Hoyong tenang, hoyong senang. Mari kita sama-sama menjaga sholat kita, menjaga kewajiban kita, agar kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Engkau takwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kemuliaan. Engkau hidup dengan penuh ketakwaan, Allah akan berikan semua hak-hakmu. Siap. Kama qala Salman Khan. तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यारे होता है दीवाना सनम. Tujuan kabeh hayang senang, nyer ka kota geda hayang tenang. Padahal sadaya ge paham, diri bakal tentrem tur ayem. Tujuan kabeh hayang senang. La 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 lamun diri geus nyomponan sadaya kewajiban, ho mere beja kabaraya tong lali jati diri.
sadayana hamba kuduku maula ka Allah dat nu maha heman tujuan kabeh hayang senang nyar ka kota geda hayang tenang padahal sadaya ge paham diri bakal tentrem tur ayem tujuan kabeh hayang जिंदगी है जन्म है मोहब्बत है मेरे गेहे से Bo dangukeun lirikna dangukeun pan urang hirup hayang hayang senang hayang tenang jalma dug hulu pet nyawa berang peuting ilit poek balik poek neneangan duit ari duit geus loba teu saeutik teu ragu teu mangmang eta duit ditukerkeun deui jeung kesehatan dipake berobat betul aya jalma nu dibere harta banda tapi teu dibikeun ketenanganna aya jalma dibere ketenangan tapi teu dibikeun harta benda mending mana mending batuk mending dibere sehat bari loba bagus iya naon eta oh caipan nohon atuh aya herang-herang keneh make ditukerkeun nya herang tukan eta meureun banget aing kateponna jiga jaer meureun Bo hoyong tenang hoyong senang dibere duitna dibere dunyana teu ngarasa senang nah ini jangan itu jangan duit maloba pakaya ngabuadeg tapi ngadahar ieu asam urat ngadahar ieu koles ngadahar ieu darah aya nu darah tinggi bisi ceuceu boga mitoha darah tinggi ulah wakaribut dibawa ka pukemas ajaran heula bere hitut ih teu nyahoeun eta dina jero hitut horeng ce ih sebedil kok aing la ilaha illallah saya kacak-kacak lagu bae ning sedih kenaon gitu ja aing mah teu ngajak seuri teu naon eta dina hitut horeng ce dianggap hina ku urang padahal rabbana ma khalaqta hadza batila Allah teu nyiptakeun segala sesuatu itu tidak sia-sia tidak Rosalinda eta hitut aya manfaatna salah satuna dina hitut teh aya kandungan zat belerang yang membuat kita hidung kita merasa terganggu betul tapi ketahuilah karena zat itulah yang menyetabilkan tensi darah matak mana nu hitut kudu nganuhunkeun berarti orang tensi darah teh stabil walaupun kentut puak mejus naon deui bobos naon deui angin teu sopan kentut
Sanajan eta hitut bau, horeng eta bisa nyetabilkeun tensi darah. Metak bisi mitoha darah tinggi, kadieu mah uang ubaran. Insya Allah kelenger eta budak. Cager henteu batur. Utah uger nu aya. Tapi walaupun kentut aya manfaatna keur tensi darah, saya tidak menyarankan kepada Anda semua untuk mencium langsung dari corongnya. Atuh sanajan nya ge hitut kiai atuh badeg mah badeg bae. Nya. Komo. Ih. Komo eta hitut jelema beunghar leuwih bau. Atuh hitut mah kumaha nu di dahar ieu. Atuh nu beunghar mah pandahar teh opat sehat 5 sempurna teh. Oke? Opat sehat 5 sempurna. Mehna beres dahar atuh cuci mulut buah-buahan. Coba nu miskin opat sehat 5 seubeuh. Erek cuci mulut buah-buahan atuh dahar kejo deui pan. Asa dahar deui henteu. Ayeuna tuh cuci mulut. Matak hitutna ge beda. Nu miskin jeung nu beunghar nya bau keneh nu beunghar. Da sagala di dahar. Gitu. Tapi sanajan kitu palebah hitut mah picarekeun keneh nu miskin. Geura keur kieu nu miskin hitut, mun teh dipalototan mah meureun. Goblok sia mah teu boga otak, modal hareupeun aing. Nyingkah atuh icih. Ih, miskin. Mata keur nu miskin mah keur kieu mah ulah yang hitut. Heeh, sok ampet we heula ampet. Gitu. Aita nu beunghar. Oh, beda Kang nu beunghar mah. Kita hidup di zaman didenge keneh, dihargaan keneh jalma loba duit daripada jalma loba ilmu. Betul? Sok nu miskin geura ngomong, ngajedog sia mah. Tuh, tapi nu beunghar, wow boro-boro ngomong, boro-boro omonganana, hitutna ge didenge. Nu beunghar mah ulah komo omonganana, hitutna ge dihargaan. Sok nu beunghar hitut keur kieu. Kumaha? Masya Allah, Bu Haji sehat. Padahal mah tengi eta hitutna. Alabatan burayot 7 bulan teh ya. Hayu mending nurutan daripada teteh teh bisa sare. Hanyakan aing teu nurutan. Hayu engke kapikiran di imah, betul? Hayu nurutan, hayu nurutan. Lamun diri acan dusun. Saya miheulan-miheulan wae, aneh aing mah. Lamun diri geus nyumpunan sadaya kewajiban. Atuh ulah bari seserian atuh. Nyanyi itu berdinamika, guys. Harus ada harmonisasi. Atuh heuh ieu mah jagreg-jagreg teuing sih. Balikan deui. Deuleu karak datang duaan deuleu. Lamun diri geus nyumpunan sadaya kewajiban. Masya Allah. Si emak bari mencetan syukurna. La 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 la. Lamun diri hoyong senang, Bo. Lamun diri geus nyumponan sakabeh kewajiban, maka urang kabehan bakal hirup senang. Mana kewajiban urang? Ye. Ibadah mahdoh jeung goer. Aya jalma tuhu ibadah mahdohna goer mahdohna. Goer mahdohna lalai. Aya deui jalma alus ibadah goer mahdohna mah tapi mahdohna goreng. Teh. Hiji mangsa aya hiji hamba Allah. Namina Abu bin Hisham. Dia adalah seorang hamba Allah yang istiqomah dalam menjalankan tahajud. Ieu mah lain salat 5 waktu deui, tahajud, tara kaberangan, tara katinggalun, unggal peuting. Satu waktu erek wudu, pas nepi ka sisi sumur, aya makhluk bercahaya. Ditanya, "Hei hamba Allah, saha anjeun?" Ternyata eta teh malaikat. Aku adalah malaikat.
yang diperintahkan oleh Allah untuk mencari seseorang yang termasuk pecinta Allah. Kaget eta Abu bin Hisam teh. Wahai malaikat, adakah namaku di buku itu? Ketika malaikat mencari Abu bin Hisam, oh tidak ada. Coba cari lagi. Abu bin Hisam, oh cek malaikat, kok bisa? Atuh toing. Padahal setiap malam aku melaksanakan tahajud, qiyamul lail, iqra'ul Quran. Siang aku siang, malam aku tahajud, siang aku puasa. Kenapa namaku tidak ada di situ? Kata malaikat, bukannya aku tidak mau mencatat namamu, itu karena Allah melarang untuk mencatat namamu. Why? Lamun aya the question why, maka the answer is becus. Kenapa? Karena engkau sibuk beribadah mahdoh, engkau sibuk tahajud, engkau sibuk membaca Quran, engkau sibuk berpuasa, tapi tetanggamu sakit, engkau tidak menengok. Tetanggamu tidak pergi ke masjid, engkau tidak menyampernya. Naon atuh aing bantuan sok? Onyeng sirikeun wungkul bisa na. Engkau sibuk sholat di malam hari, engkau sibuk baca Quran, tapi tetanggamu kelaparan, engkau tidak peduli. Umrohmu sampai 5 kali ke Mekah, tapi tetanggamu sampai dia kehilangan kehormatannya. Nah, boga hutang ke Bang Emok. Nang ning nang, nang ning nang, Bo, engkau sibuk beribadah yang bersifat ibadah mahdoh, engkau abaikan ibadah goer mahdoh. Maka kumaha cek malaikat, maneh sibuk salat peuting, maneh sibuk maca Quran, eta mah keur maneh. Eta mah keur maneh, tapi maneh ngalongok tatangga nu gering, tak ieu. Maneh nulungan yatim, tak ieu. Ieu mah boro-boro ka yatim, boro-boro ka tatangga, kadulur sorangan ge kor. Aya bedil, aya nu koret kadulur, ai ka batur mabag, ai kadulur kor, aya nu kitu cekek. Bejakeun yo urang boga pagawean sakieu, usaha urang maju sakieu, buah eta teh doa ti dulu, buah eta teh doa ti kolot leres, buah eta teh doa ti guru leres. Bejakeun bejak bere supaya meke teu hese boga pangabutuh engke teu hese bereda moal rugi mere tatangga mere baraya mere tatangga mere baraya mere ka emma mere ka bapa mere ka emma mere ka bapa. Yo misalkan dibikun kabeh pantes eta teh tur luyu pisan kacida maneh jeung kabina koret jaga ke kaduhung bisi hanjakal bari tong kapaksa mumpung ayah bari tong kapaksa mumpung boga teu kawa COD meuni gaya teu kawa COD meuni gaya ulah loba gaya bareng arek moal ulah loba gaya ulah loba gaya atuh heuh pan aya edan kabeh mah urang ngeunaheun atuh mah nya aing doang nu edan ih Bo, ulah loba gaya. Mata kewajiban orang teh nu mana? Kewajiban orang nu mana? Kewajiban orang teh adalah sebagai hamba Allah. Pancek Allah dina Quran geuning. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Punten operator. Lamun mubalik maca Quran, buru-buru ehwan. Lamun mubalik ngomong, pareman deui ehona. Sing ngarti sebab urang sarua dibayar.
atuh. Siap? Oke lah kalau begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana. Innani paremandai ehona. Innani anallahu la ilaha illa ana. Fa'budni wa aqimi sholata li dzikri. Innani anallahu, sesungguhnya aku ini adalah Allah, cek Allah. Allah ngakukeun yen zatna teh Allah. Allah ngakukeun yen dirina teh Allah. Jeung cek Allah la ilaha illa ana. Eueuh deui pangeran, eueuh deui illah anu hak wajib diibadahan, hak wajib ditaati, parentah sareng laranganana kecuali aing cek Allah. Illa ana, kecuali aing cek Allah. Maka fa'budni, maka kudu ibadah anjeun ka kami. Wa aqimi sholata li dzikri, dan tegakkanlah salat untuk mengingatku. Matak jalma salat ciri eling ka Allah. Urusan teteh naon ditarima jeung henteu urusan Allah. Nu penting urang sebagai hamba geus ngalaksanakeun kawajib. Syukur-syukur ge dianteur ku kahusuan. Betul? Syukur-syukur dianteur ku kahusuan. Minimal lamun urang teu bisa husu dina salat, minimal dina 3 tingkah. Naon cenah, Bu? Lamun urang teu bisa husu salat sakabehna, minimal tina 3 hiji nalika keur maca inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras. Tah eta kudu dibarengan ku hate. Cek urang teh lisan mah inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati. Hate urang hadirkeun tah keur maca eta. Nu kadua minimal urang husu dina nalika maca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Keur salat teh tah keur maca eta teh hadirkeun hate ulah malaweung iraha si asih nyamper. Teu kadenge-denge geuning motor. Aing bisa kaberangan. Tuh, gara-gara mikiran esih teu nyamper-nyamper. Ngadenge suara motor tidit tak gening datang meureun cek hate erek sujud erek ruku budak 3 4 gara-gara mikiran naon esi padahal si esina mah keur dangdan kene can nyamper can naon nu kadu 3 minimal urang husu teh keur nalika maca assalamu alaika ayyuhan nabiyyu, minimal 3 tempat urang husuk dina eta salat. Hiji dua 3 mangga ajaran ke dina salatnya punya so ajaran ke dina salat bila perlu ajak salaki ibu pak naon hayu urang buktikeun naon anu ceuk kiruhay sok ajak salaki teteh salat ulah loba teuing 2 rakaat be peuting ieu witir 3 geus ulah loba teuing bisi utah ajak salaki panghareupna teteh di tukangna beres salat sok ngadoa tobat 2 nana beres tobat beres minta hampura ka Allah tuluikeun teteh minta hampura ka salaki minta hampura ka teteh sarua masya Allah bakal karasa ku teteh ketenangan sanajan di dapur beas geus beak duit geus ipis yakin ketenangan bakal dibikeun lamun urang boga duit
Atuh urusan leutik gede mah eta mah relatif, betul? Gitu. Matak moal hariwang, moal salempang, ajak salaki buktikeun dina 3 tempat sing husu. Hiji, inni wajjahtu. 2, iya kana abu. 3, assalamu alayka. Sok buktikeun. Beres salat 2 nana silih gabrug akang hampuranya. Ih teu salah sia mah cek salaki. Aing nu salah. Ih henteu Kak. Lain kakak nu salah kami pamajikan. Ih henteu lain maneh aing salah. Tungtuna gara-gara silih salahkeun nya. Oh jadi pasea deui. Eta malamun 2 nana salaki jeung pamajikan silih naon? Silih ngaku salah bakal tenang hate. Begitu salaki minta hampura nyanyi, kakak bisi mimpin loba salah. Rumah tangga lain deket karena ridho Allah kalah deket karena bendon Allah. Jaka kakak poek hate, teteh dina hate caang pasti dina hate teh ngagetar pasti naon rasa deuduh kanu jadi salaki. Kaya ne langka wong sejagat buana, bagus rupa ayu kaya satria jungjunan ho 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 cuma suami kula. Hampura nyanyi ha jungjunan lato lato sing jadi idaman bareng arek moal sok bareng ha jungjunan sing jadi idaman demi bulan dan bintang kulo moh pisan ha jungjunan. Ayo geus kumaha jana laki boga lato-lato ih naon salah gitu. Nya kulantaran lalaki boga lato-lato matak lamun lalaki boga kahayang tereh nangtung. Lamun geus nangtung babari diuk. Beda jeung awewe boga kahayang tapi gede keneh ka isin matak hayang-hayang ya diajak ku salaki api-api embung diajak tela bikang mah hese daek lamun geus daek hese eureun aya nu kitu. Padahal mah ingin nyaho jorona mah geus empot-empotan eta ka. Engkau tidak bisa membohongiku engkau. Begitu diajak, ayo hareupeun salaki mah. Nyi sare yuk. Gawe ngajakan sare. Indit we ka dapur salaki. Kumaha ceuk pamajikan hatina? Abang Toyib. Abang Toyib. Bungah diajak ku salaki teh sebenarnya mah ngan gede ka is. Matak awewe malah diajak hese hurung ngan lamun geus hurung hese parem. Beda jeung lalaki, aya lalaki malah mun keur hayang babari nangtung ngan lamun geus nangtung teh tereh diukna teh atuh geus cicidu mah peh koyoyot be. Akur Bo jadi inti na urang kabeh ge udah ketenangan. Hayang tenang hoyong. Yuk tunaikan kewajibanmu. Betul? Maka diajar urang kabehan hiji nyaeta supaya hirup urang tenang, hirup urang senang, sambungkeun deui silaturahmi. Sebab eta horeng silaturahmi teh matak ngadeukeutkeun milik manjangkeun manjangkeun umur, ngeberkah umur, kuladang silaturahmi. Alhamdulillah. Abi ge kamari silaturahmi tak ka mana ka Karawang. Alhamdulillah teh ladang silaturahmi teh meunang dus kulkas. Nya. Teuing di dieu mah teh dus naon engke. Lumayan teh jeung di kilo. Teruskeun. Nu kadua watu tia man haromaka. Teh urang daek mere kanu koret eta alus. Teteh barang bere kanu bere lain alus eta mah balas jasa. Teteh bager kanu bager mah eueuh leuwihan. Tapi teteh daek mere kanu koret ta eta leuwihna.
kakak barang bere kanu hewa ka kakak atuh gagah sakitu mah. Tapi kakak barang bere kanu sok mere ka kakak atuh lain gagah lain naon eta mah balas jasa. Budak TK ge bisaeun. Nu hese mah urang daek mere kanu dolim ka urang. Daek mere kanu hewa ka urang. Daek mere kanu sok ngomongkeun urang. Bisa? Nang ning nang. Nah ning. Pan hawana teh urang mah kitu. Kanu hewa ka urang hewaan deui, betul. Kanu ijid ka urang. Atuh kanu nyicingkeun ka urang. Tahapan urang mah kitu sarua gelokna. Padahal cek Rasul wa idza qaddaro ghafaro. Di mana anjeun narima pilara ti batur, urang narima kagorengan ti batur, maka bisa urang ngabales kagorengan eta, bisa urang ngabales keburukan ti batur, tapi urang leuwih milih ngahampura, ta eta teh alus cek Rasul mah. Saking alusna hiji dipika cinta ku Allah, dua dilindungi ku Allah, tilu diasupkeun ka surgana Allah. Mantap kade. Kartos henteu. Teraskeun. Nu kasabaraha? Nu katilu wa ta'fuwa amman zalamaka. Daek ngahampura ka jalma anu dolim ka anjeun. Teh memberi maaf teh moal matak ngabangkrutkeun hirup. Mere maaf ka batur teh moal matak ngahinakeun hirup. Tapi justru kalah ka luhur darajat. Komo lamun daek menta hampura. Matak ulah aneh ka kunaon jalma nu parasea, jalma anu keur pasea nya. Sanajan deukeut teu ngaromong. Mun ngomong ge kalah silih hahaok, silih gorowok kunaon cing? Sebab jalma nu keur pasea mah hatena keur pajauh. Munasabah jalma nu keur pasea mah ting gorowok gitu. Da sia nu kitu mah maneh nu kitu mah ngomong cabok ku aing go. Cekek ku aing. Nu hiji nyabok nu hiji cekek. Tah, kunaon jalma nu pasea silih gorowok? Itu karena hati mereka saling menjauh dan mereka sedang mengusahakan agar suara mereka sampai ke hati masing-masing. Mantap, geura teteh tingali geura. Jalma nu marah nu ambek pasti hahaok popolotot. Naon sebabna? Keur jauh hatina. Tapi lamun urang bisa ngahampura karena kesalahan batur, itu jauh lebih hade. Hiji mangsa Abu Bakar As-Siddiq kerujuk kumpul sareng Rasulullah. Sedang berbincang dengan Rasulullah. Datanglah seorang Arab Baduy. Tupuguh-puguh nyarekan ke Abu Bakar. Maka Abu Bakar hanya diam. Abu Bakar hanya memberikan respon senyum. Kemudian Arab Baduy pergi, tapi telila datang deui. Marah deui, leuwih parah ti nu kahiji. Abu Bakar masih tetap senyum, masih tetap stay cool. Cool kalem. Masih tetap naon? Masih tetap hening. Malah daripada ngalayanan Arab Baduy, Abu Bakar As-Siddiq kalah tersenyum. Bahkan Rasul pun ikut tersenyum. Tapi nu katilu kalina Arab Baduy datang deui, nyarekan deui leuwih parah tibatan nu kadua. Tah tidinya Abu Bakar kapancing. Sebab dicarek, dicaci, dimaki ku Arab Baduy, kapancing emosina, ditembalan ku Abu Bakar As-Siddiq. Maka Rasulullah berdiri kemudian meninggalkan Abu Bakar As-Siddiq sambil beliau kecewa. Maka aneh Abu Bakar teh nangtung ngudag kasaha ka Rasulullah, bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang terjadi? Kenapa engkau pergi meninggalkanku dan engkau marah kepadaku?" Apa kata Rasul? Ketahuilah wahai Abu Bakar, ketika Arab Baduy datang pertama kali untuk mencarekan dirimu, naon atuh? Untuk memarahimu, kemudian engkau masih diam, malaikat turun dari langit dan mendoakanmu, bahkan membelamu, membantah ucapan orang tersebut. Nu ngabela teh malaikat. Kemudian engkau yang kedua masih diam, malaikat turun yang kedua kalinya, bahkan lebih banyak daripada yang datang pertama kali.
Mereka semua mendoakanmu, memintakan kesejahteraan untukmu, dan aku pun senang melihatnya. Tapi ketika kalinya engkau malah ikut membantah dan menjawab cacian tersebut, maka malaikat seketika pergi meninggalkanmu dan setan pun datang menghampirimu. Maka aku tidak suka berkumpul dengan setan, aku pun kecewa kepadamu karena engkau tidak mampu menahan amarahmu. Bu, sing ingat, lamun orang keur ambek, eta teh berarti orang keur dibaturan setan. Nah, kartos. Jadi intina urang kabehan lamun arek hayang nuturkeun Rasulullah minimal dina tilu naon, dina tilu tingkah. Hiji, daek nyambungkeun tali silaturahmi. Nu kadua, daek mere kanu koret, atawa jalma anu hewa ka urang, jalma anu dolim ka urang. Nu katiluna daek ngahampura jalma nu dolim ka urang. Kartos. Nu kadua tadi, salasun man kunna fihi awahullahu fi kana fihi. Tilu perkara lamun urang bisa naonana ngalakonanana, urang bisa ngalakonan hirup nu seperti tilu perkara. Mana? Man idza u'tiya syakara, saha jalma nu dibere nikmat ku Allah syukuran. Hirup mah dua jalanna, dibere aya syukur, dibere eueuh sabar. Nu aya ku syukurna bakal jadi ganjaran, nu eueuh ku sabarna oge bakal jadi ganjaran. Sebab aya harta banda mah tinu halal bisa makena bakal jadi hisaban, tinu haram ulah komo bisa makena teu bisa make, ulah komo teu bisa make sanajan bisa makena anggar jadi siksaan. Tinu halal urang bisa makena jadi hisaban, teu bisa jadi siksaan. Matak dibere nikmat ku Allah sing bisa syukur. Al Imam Ghazali Hujatul Islam nyaurkeun dina kitab Ihya Ulumuddin bahwa Allah maparina nikmat ka urang teh sautak saeutikna teh 5 kategori. Sabaraha? Hiji, nikmat nu dibikeun ku Allah teh nikmat harta benda. Naon cenah? Aya anak harta lain. Harta, bahkan harta yang paling berharga, istana yang paling indah, terima kasih emak, terima kasih bapak. Nya bu, geura tingali salaki ambek ka ibu sempit dada tuh, salaki ambek baeud ka ibu lega teu alam dunia. Sempit ngadak-ngadak sempit matak tah ketenangan teh eta teh, ketenangan teh eta. So imah ublug ablag ulah imah ulah dunia imah we ublug ablag da di baeudan ku salaki mah sempit atuh, betul teh? So ka pak pamajikan buat baeud jamotrot deh pamajikan nya ditanya ku salaki lain nembalan kalah ke ngebalior aya nu kitu. Salaki ilit we ngacaprak eta palebah nanya salaki mah teu dijawab. Ai salaki geus ilit ngebalieur manehna ngacaprak sorangan. Lamun ka dieu mah ku bapak jiga kieu meureun dia. Aya nu sok kitu aran aya. Eling. Sebab loba bikang cilaka lain tara salat. Loba bikang cilaka lain tara ngaji.
lain tara puas tapi teu syukuran karena pamere salaki. Teu taat kanu jadi salaki. Loba bikang cilaka lain tara salat. Loba banyak istri mampu menjaga hubungan dengan Allah tapi tidak mampu menjaga hubungan dengan suaminya. Bu, jika kau perlakukan suamimu seperti raja, ingat bu, jika ibu memperlakukan suamimu seperti raja, ingat pasangan raja adalah engkau akan jadi ratu di hatinya. Atuh, bijil make daster, datang ratu dari Ruyuk Awi. Pak, tuh mata aing mah teu hayang nanya lalaki mah. Heeh, teuing eta lalaki mah kitu. Di mana-mana ge ngulahek we. Heeh. Kitu. Lalaki mah kitu. Ulah waka ngomong lalaki mah seuri ge seuri teu ciri. Da eueuh soraan seuri lalaki mah ukur euyak tak wungkul. Emang teteh celembeng bibir. Gitu. Mata eta bikang mah bibirna dua. Emang gitu. Nu luhur bikang mah luhur paragi ngomongkeun batur. Eta nu luhur paragi naon? Paragi monyong. Nu handap paragi menta hampura. Naon? Hoyong dianggap ratu ku salaki. Jadilah engkau perlakukan suamimu seperti raja. Bersyukur sebelum kepada Allah, berterima kasihlah kepada yang memberi nikmat kepadamu. Wasilah makanya Allah hakikat nama. Tapi wasilah nama salaki nu nyiaran napakah, betul. Suamimu kerja siang malam banting tulang dibanting-bantingkeun. Melaan naon coba? Melaan kacang. Nya. Matak lamun salaki saminggu teu magih kacang lieur. Tapi lamun salaki loba teuing ngadahar kacang mencret. Betul. Perlakukan dia seperti raja, maka engkau akan menjadi ratu di hatinya. Betul? Hoyong dianggap ratu hoyong. Nya minimal atuh teteh teh ka salaki. Pernah teu teteh salaki keur molor di deukeutan ku teteh? Heuy, salaki keur molor deukeutan ku teteh pernah? Ajaran salaki keur molor nya teteh deukeutan kieu be teteh teh. Nya kumaha cek teteh memandangmu. Padahal salaki peureum kotok. Kieu be salaki teh. Oh, cek teteh memandangmu. Macek salaki najis. Lamun salaki sare deketan ajaran. Kunaon sebabna? Orang tidur ekspresinya jujur. Naon cenah? Kalau dia capek kelihatan capeknya. Kalau dia sedih kelihatan sedihnya. Kalau dia susah kelihatan susahnya. Kalau dia malu kelihatan kemaluannya. Ek naon teteh ngadeukeutan salaki? Pandang wajahnya, doakan ku teteh, ya Allah ampunilah wajah ini. Dengekeun aing lo kaseuri pacan anggeus. Ya Allah ampunilah wajah ini, karena wajah inilah yang setiap hari menjamin kebahagiaan kami. Wajah inilah siang dan malam yang terus memperjuangkan hidup kami. Tak ayal setiap hari kalau siang dia kepanasan, tibanya malam dia kehujanan. Salaki teteh mau duit ka imah ting ladang naon. Bisa saja uang yang dibawa oleh suamimu ke rumahmu adalah ladang naon coba? Motor gadean, mobil cicilan, kermelaan anak pamajikan, berang kapanasan, peting kahujanan, nepikeun ka awak pinuh hapuran. Hirup para rusing di udah gelising nepi ka gering. Laja-laja
ubaran laja-laja laja-laja oh. Mak keur naon marud laja jeung naon bapak sia hapur mak paingan Asep peuting kaget ai kitu Asep asup ka kamar emak ai kitu sugan teh nu nangkarak bengkang eta teh babinsa nah geuning apar eta cenah loreng horeng eta tonggongna pinuh ku hapur beusi nah tonggong Anda hapuran kulit Anda burik parud laja secepatnya campur dengan minyak tanah hayang tereh cager duruk sekalian cager siang geus moal kambuh deui eta mah ih eueuh mah teh nyahoan nya nya eta mah kalpanak lain ubar lain kalpanak mah lain ubar hapur eta mah ubar batuk heeh pangge ge leungit jeung teu korona jeung moal batuk-batuk deui moal bo karunya ka salaki suamimu dia terkadang berusaha mencari nafkah dengan tenaga seadanya kondisi yang lemah kadang-kadang di tempat kerja dicarekan ku batur teteh mati nyaho kadang-kadang di tempat pagawean dihina ku batur encan dipanggih jalan mahena pendak jeung Jayanti nyaho Jayanti janda ditinggal mati eueuh Jayanti pendak jeung janda KTP apal KTP kolot tapi pulen eueuh janda KTP aya ge Mahmud Abbas mamah muda baru anak satu eueuh Mahmud Abbas pendak jeung janda Hitachi nyaho teteh janda Hitachi hideung tapi cihuy mata ketika suamimu pulang ke rumah netralkan semua energi negatif yang ada di luar ketika suamimu bisa saja dia melihat bemper yang lain yang lebih aduhai aduh seksinya tuh dulu korban dulu atuh gampang ulah waka santri ustad ge sarua beukieun ih kopiah mah bisa ditondon atuh maknya tuh mau motor bari peureum kami ih nabrak atuh eta mah nempo bemper atuh kadeuleu ieu lumayan bae nya mending istighfar deui bo suamimu pulang netralkan racun yang dibawa dari luar kalau ibu tidak menetralkan jangan sampai ada bunga yang lain di luar rumah aku takut sayangmu aku takut rindumu pada odah atuh gara-gara salah kita teh kapijut ku od ada kumaha coba cukup saja jangan sampai di luar rumah kita kalau ada makanan di depan di sini tidak ada oh ada udah hakaneun nginum enggeus kayak ada manis-manisnya gitu kunaon di mah cai herang teh rasaannya bo lanjut maka netralkan teteh mah teh karunya nya seorang suami mungkin suamimu bukan orang yang pandai mengutarakan kasih sayang dengein mungkin suamimu bukan orang yang pandai merayu mungkin suamimu bukan orang yang romantis dan mungkin suamimu bukan orang yang pandai mengutarakan kasih sayang lewat kata-kata tapi percayalah tenaganya habis untuk memperjuangkan rumah tangga sampai kesehatannya berkurang
sampai dia lupa untuk meluangkan waktu dengan saudaranya, sampai dia lupa untuk meluangkan waktu dengan sahabat-sahabatnya. Nepi ka teu kaburu ngusup-ngusup acan. Aya tukang ngusup di dia aya. Asli? Anjay. Ai dedeh teuing. Hidup ngusup hidup. Da eueuh deui nu pangalus nama tukang ngusup. Teh nyahoan, ulah sok nyacad kanu tukang. Sebab eta tukang ngusup kitu-kitu ge boga karomah. Teh nyahoan sia mah teh nyahoan. Yeuh, dengekeun heula geura. Eueuh deui pang sabar-sabarna tukang ngusup. Oh, deuleukeun ku teteh. Lung. Habis berbatang-batang ikan belum. Anjay. Eueuh deui pang sabar-sabarna tukang. Matak lamun rek diajar sabar ka tukang. Hiji karomahna teh. Dua, eueuh deui nu pang alus-alusna hate pagawean tukang husnudon, tarasuudon tukang. Kamari ge ngusup teu meunang. Tapi indit deui tah si haram jadah. Bahkan eta koja wadah lauk koja naon di dieu wadah lauk ngaranna hah heueuh eta koja kamari ge sidik ngusup tara meunang eta geus mawa deui koja gede dibawa berarti kan si eta mah hatena alus teu goreng sangka ka Allah emang teteh boro-boro ka Allah kasalak goreng sangka yeuh bisi kabeneran salaki teteh tukang ojek pan aya tukang ojek mah urusan aya parawan diangkat budak sekolah diangkut aya nini dikaitkeun nu penting meunang tah geuning da lamun salaki teh teu mawa duit pasti teh man bakat babaung we ka dituna teh heeh tuh ieu mah salaki teh tukang ojek jalan ka dieu kan nanjak mudun jaba renjul ai penumpang rupa-rupa mawa parawan opan tukang dangdannya gitu kiwari mah kiai loba bikang gegeliseun kapan gitu ai make up nyaah ai wudu teu nyaah gitu matak loba beungeut ai beungeut Korea ai cokor Afrika wai beungeut mah herang ai punduk hawuk gitu ai parapatan eta tukang ojek mawa parawan aya ucing ngalewat jegog be biwir panumpang kana naon kana tonggong salaki balik ka imah wayaki karak balik biasa marema cenah pas dibawa jaketna astagfirullahaladzim biwir saha atuh ieu disarwakeun jeung biwir manehna dina jaket mah alus ngadaun seureung barang manehna mah ngaca mah jebleh ya. Encan anggeus masalah biwir buuk panjang kadolo buuk saha atuh ieu di ieu mah alus ieu mah geuning galing muntang mah pan jogjog buuk teh nya nanyakeun ka salaki sieun dicabok akhirna mah naon nyang heuy be di dapur bari nyekelan buuk gara-gara rambut itu hari-hari ku cemburu oh aku takut gara-gara rambut itu hari-hari ku terganggu oh engkau bohong ada rambut lain rambut cinta rambut siapa kagok edan ai atuh kiai jangan ngaji zaman kiwari teu rame mah nyaho aing ge nu hiji api-api hayang kiih teu balik deui
Nu kadua api-api aya tamu. Betul? Mantak doakeun tanu balik teh mudah-mudahan ulah dipegat jurig. Nya. Mantak ulah suud erek diajar husnudon ka tukang dua ka romah tukang nguseup teh gitu. Tilu tukang nguseup mah ulah komo jeung jalma jeung sato ge silaturahmi. Sia mah teu nyahoan. Ih, sia mah dibejaan ku aing teu nyahoan. Ih, yo, salaki batur mah jeung jalma ge teu nanya. Salaki teh mah alhamdulillah poro ka jalma jeung lauk ngomong. Kamarana atuh lauk sia. Mantap tah henteu? Mantap. Berarti salaki teteh mah pokokna mah out of the box pokokna mah. Pokokna mah di luar normal pokokna. Nya. Atuh eus teuing salaki teteh ngeuseub mah teu masalah, da eta mah ngeuseub ge bari ngadaguan lohor ieu. Nah, matak lamun salah kirek ngeuseub tong poho Pak naon meh dilaga terakna kohil laga terakna peci baju sarungna bikeun jeung sajadahna ulah poho kana salat najan arek ngeuseub ge. Bekelan sajadahna bekelan Pak naon jig rek ngeuseub mah ngan ieu ulah poho salat tuh geletak we maot salaki teteh atuh insyaallah najan tukang ngeuseub ge salamet. Begitu ditanya ku malaikat man robbuka da sok salat wa man nabiyuka wa ma imamuka geuning ngomongna kitu di jero kubur pan di dunia mah henteu sebab si eta mah di duniana tukang nyieunnan lauk suing. Deuleu tukang son kak singgung meureun deuleu. Nok ngeuneuk udah sok ngeup. Bejakeun, aya hayang suing sok ngareuseup. Bo, lanjut. Jadi ulah suudon. Mau kasabar ya? Nukat tilunya. Nukatilu wa idza godoba fataro lamun urang boga pi ambekeun boga pi nafsueun nya tahan sing bisa nahan jalma nu bisa nahan ambek eta jalma gagah nu kitu jawara jalma nu bisa nahan ambek ta eta jalma teh nu kitu bakal dipika cinta ku Allah bakal dibilindungan ku Allah bakal diasupkeun karena surgana. Mata orang cerdas kalau marah dia akan memilih diam. Marahnya orang yang berilmu itu diam. Lain nyok kawas awewe lain. Gitu. Lain celembeng bibir bikangen teu. Marahnya orang berilmu itu diam. Salah kita teh cicing we diam. Eta berarti manehna eta heueuh dilakban meureun sungutna. Gitu nya matak teteh ge kade ulah sok babari marah tak ka anak kunaon anak urang tara betaheun cicing jeung kolot loba teh dijampe sehingga anak urang teh leuwih milih cicing kumpul jeung baladna mending keneh cicing di imah babaturanana cicing di imah mah beak digelendeng ku kolot. Betul? Jadikan anakmu sahabatmu agar mereka mendapatkan hak mereka. Komo lamun dipika anak teu diajarkeun Quran dangukeun man razaqahullahu waladan walam ya'lamhul Qur'an illa kana kullu dzambin ya'maluhul walad ala abihi. Barang siapa yang dikaruniai anak kemudian tidak diajarkan tentang pemahaman Al-Qur'an, maka setiap dosa yang dilakukan oleh anak akan ditanggung oleh bapaknya. Anak kakak teu paham kana Quran, maka nu doraka lain anak bapak. Anak nyieun dosa moal ka anak ka bapak dihitungna matak yuk ajarkeun Quran ka anak. Disinilah letak kita bersyukur kepada Allah. Syukuran lamun di lembur urang aya madrasah
Lamun di lembur urang aya pasantren, lamun di lembur urang aya kiai, aya ustad. Itu meringankan kewajiban para orang tua yang lemah dalam pemahaman Al-Quran. Ku bapak henteu pan, ku batur henteu, anterkeun atuh ka pasantren. Lebih baik kita menangis di dunia jauh dengan anak daripada kita menangis di akhirat gara-gara ditunjuk rorek ku anak. Cek anak, ya Rabbana khud lana haqqona min hadzal rajul. Cek anak, kumaha Gusti cokot hak kami ti ieu lalaki, padahal eta lalaki teh bapak manehna nu ngobiayaan manehna, tapi di akhirat eta anak wani nyarekan ka kolot. Bu, jangan sampai anakmu menjadi musuh. Na'udzu, doakan almarhum yang telah meninggalkan kita semua, merupakan putra daripada Bapak Haji Ano, semoga menjadi anak yang soleh, anak yang abror. Walaupun begitu, beliau telah melakukan tugasnya sebagai anak, belajar di pesantren Miftahul Huda Manonjaya. Makanya tadi ada guru kita dari Manonjaya memberikan kekuatan untuk keteguhan hati kita. Itu adalah asbab dari kesolehan almarhum. Bu, jangan sampai anak yang kita urus menjadi anak yang tidak berbakti. Jangan sampai kita membesarkan anak hanya untuk menambah hisab. Jangan sampai kita membesarkan anak yang akan menambah beban kita di akhirat. Tapi besarkan anak yang akan memberikan mahkota, kedudukan, derajat yang tinggi di akhirat nanti. Dari apa? Dari kesolehan anak-anak kita. Pak, kita tahu bagaimana susahnya mendidik anak. Untuk itu, mulailah dari diri sendiri. Ibda binafsi. Jadilah anak yang soleh. Hari ini kita adalah orang tua, tetapi kita adalah tetap seorang anak di mata orang tua. Walaupun orang tua kita sudah tiada, walaupun orang tua kita sudah meninggal, mereka tetap mencintai kita. Mereka tahu kalau kita taat, mereka tahu kalau kita maksiat. Maka jika kita tidak mampu memberikan hadiah kepada orang tua kita, jadilah anak yang soleh dan solehah. Jika engkau seorang istri, jadilah istri yang solehah. Itu adalah hadiah terbaik untuk orang tuamu. Sekali engkau membangkang kepada suamimu, bukan hanya suamimu yang kecewa, orang tuamu pun ikut kecewa karena melahirkan anak yang tidak berbakti dan anak yang membuat orang tua malu karena gagal mendidiknya. Jangan sampai orang tua kita dicap sebagai orang tua yang gagal dalam mendidik anak gara-gara kita egois dan mementingkan kepentingan kita sendiri, sehingga kita melawan kepada suami. Jangan lihat suamimu kurang ilmu, jangan engkau menghitung suamimu kurang jabatan, jangan engkau melihat karena pemberian suamimu sedikit. Seperti apapun suamimu, dia adalah imam untuk mencari ridho Allah dalam rumah tanggamu. Maka nasihati suamimu ketika dia keliru, dan ikuti suamimu ketika dia benar. Istiqomahlah dalam benar dan kesabaran. Tawasobil haqi wa tawasobis sabr. Nasihati suamimu, kunjungi ibunya. Sambunglah dengan ibunya. Ketika seorang anak ditinggalkan oleh orang tuanya, putuslah benang ijabah antara dirinya dengan Tuhannya. Dan yang kedua, gelaplah pelita dunia. Ketika seorang ibu meninggal, maka putuslah benang ijabah antara anak dan Allah. Kita sudah tidak punya kesempatan akses eksklusif, akses khusus. Kalau seorang ibu meninggal duluan, maka seorang anak akan kehilangan akses khusus kepada Tuhannya.